Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Catur Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa tepang dangu deui sareng Mang Odik dina lalaga ngajejeran deui carios nyaeta ngajejeran dongeng Sunda anu judulna Gumilar. Ayeuna tos majeng kana bagian anu kaopatna. Dina bagian anu tos kalangkung kamari lamun telepat mah dugi ka sanes Abah manawi ieu mah ulah janten bendugali abdi teh hoyong terang eta perkawis galandongan Nyi Ikoh teh ya, tanya Asmita bari melong ka Abah Sura. Naon ieu teh jang tata teh make los-los kana ngalandongan Nyi Mas Ikoh sagala. Bah Sura gancang nempas kaciri ngagebegna teh barang ngadenge Asmita nyarita kitu. Puguh sasat dirusiahkeun ari ieu jol-jol beretak we aya nu nanyakeun asa teu kumata nya asa kumata kreuwas. Tah eta panginten kamari bahasa dongeng teh nembe dugi ka dinya. Euna urang lajeng kana carios salajengna. Sateuacan dikawitan kana carios salajengna di Mang ka pamirsa sadayana ulah hilapnya nyunkeun bantosanana kanggo ngasubscribe ieu channel oge ngalekna pilih aya usulan atanapi kritik saran mangga kantun di komen di kolom komentarna, insyaallah masukan-masukanana ge ku Mang Paharis diperhatoskeun. Kitu mangga atuh urang ngajengkeun kana carios salajengna. Sok der. Nya Bah, perkawis Nyi Ikoh kapan keur diubaran anjeunna teh ku Abah? Asmita teu nolih kana pamolahna Bah Sura anu gegeumeueun. Nada Nyi Mas Ikoh mah teu udur. Bah Sura ngalenggorkeun pananyeuna Asmita. Hatena mah teu wudu ngarasa paur. Dumeh pasar bini sakitu ipat-ipatanana kudu ngarusiahkeun masalah ieu. Alah, teu kada disumput-sumput, teu kada disuput salindungkeun Bah. Da kuring oge terang, sabuni budina oge tarasi. Sanaos dibungkus rekep kedah weh melangseng ka ambung. Kuring mah naroskeun soteh sanes bade maksud awon. Ieu teh samata-mata kanggo kasayan Abah. Atuh kuring babakuna mah ieu pun adi pun unan manawi tiasa metih kasilna. Asmita nyarita titih rintih mata kaharti kuno ngadengikeun. Nah, gitu maksud yang tata teh naon gitu. Abah mah puguh poekeun. Bah Sura nyarita leuleuy. Kawas nu geus kapepet teu bisa hojah. Maksud kuring mah rek nulungan pun unan
anu kanggo Abah oge ageng hartosna. Pokona mah ngajagina mi Abah. Ya ngajagina mah Abah ku anjeun anu tos kasohor. Ceuk Asmita tatag. Masih can ka hati. Can ka hati jang. Ceuk Basura bari neuteup. Sanes dupi ngalandongan Nyi Ikoh teh kumaha? Nah kinten-kinten aya hareupan hasil. Asmita kalah malik nanya. Halah, duka tuh, jang. Da lain pagawean Abah nu kitu mah. Jalah ngubaranu kali oge ngan saukur babaledogan. Da nu mastikeun cageun mah ngan Gusti Allah nu Maha Kawasa. Nyanggupan sotenan bane wae Abah teh dikekeuhan. Ari rek nolak dikamanakeun atuh banget Abah. Tah. Kumaha upami kieu bah. Meungpeung Abah dikumahakeun ku pasar bini, ayeuna urang ngadamel reka perdaya. Ieu pun unan aya maksudna ka Nyi Ikoh ngan teu pati wani pokna. Nya teu pati wani pokna rosan lantaran sieun ditampik cenah. Upami Abah teu kaabotan, saena mah Abah engke nyumpingan pasar bini. Cariosannya nya cariosan we. Yen Nyi Ikoh tiasa ditarekahan. Malah moal lami oge bakal aya nu datang narosan. Tapi kitu teh aya syaratna. Syarat pamukalawang kanggo Nyi Ikoh tiasa boga salaki. Margi upami ditolak, nya ditolak deui, tangtos seumur-umur bakal jomblo. Moal aya anu miharep ka Nyi Ikoh. Kitu tah bah. Tah, upami tos kitu, tangtos kuring jeung unan bade datang nanyaan. Ku jalan kitu Abah sanes bae urang nulungan unan. Oge kahormatan jenengan Abah bakal tiasa kajagi. Margi Abah tos tiasa nulungan karepet pasar bini. Sanes beres tah. Kitu bah. Asmita nutup caritana bari nyerengeh. Lah, paul dina gagal na ujang. Ceuk Basura asa-asa. Moal bah. Ditanggel. Nya, moal gagal. Bilih engke Abah bade ka ditu. Tah ieu hatu lumayan kanggo ngagal bako. Ceuk Asmita bari ngodok saku kampretnya. Nyokot duit saringit sok ditunda hareupeun Basura. Puguh oge saha anu teu haripet nempo duit saringit lain saeutik pangajina. Mun dibelikeun pare aya kana satengah pikulna. Lamun dibelikeun kana baju malah tangtu aya nyesa. Mun dibelikeun kana samping kebat keur madioh nyaeta pamajikanana bakal meunang nu hade. Tepanjang carita atau mikir deui gancang bae eta duit teh dirawatan sup diasupkeun kana loket sabukna nu sagede tampah. Sedang banget Basura ngadadak marah mai. Nya heuga tuh bae atuh jang tata ari kitu mah keun ke ku Abah ka ditu. Muga-muga we sing hasil sararea. Lantaran didinya geus eueuh kaperluan deui, teu lila oge Asmita jeung Unan terus pamitan. Masing-masing pada kebeku ka bunga, dumeh rencanana baris hasil. Nah, geuning duit teh ngan dibikeun saringgit Kang Lata. Unan nanyakeun duitna, dumeh tadi kabireungeuh teu dibikeun kabeh. Lebar atunan. Ngan lamun mugen tangtu dibikeun kabeh. Dasar dukun mata duitan. Digoleran saringgit oge mani haripet. Ceuk Asmita bari noyod. Sesana balikeun atuh, Kang. Rek disimpen deui keur modal ipekah. Keun we atuh mani owel pisan. Urang bikeun we ka dalang karunya. Muruhan atuh. Muruhan macana supaya teu pabeuli teuing. Ya, bakal hasil gitu Kang. Ya muga-muga we atunan
Tapi ari ceuk rasa kuring mah moal gagal. Walon Asmita bari nitenan tincakeun. 2 poe ti harita kurunyung teh Bahsura ka imah Asmita. Tangtu bae datangna teh susulumputan lantaran bisikan nyahuan ku datanggana. Kalawan demit manehna ngalaporkeun. Yen beres cenah nurutkeun syariat nama pasal bini teh siga nun tumarima pisan sarta janji naon-naon anu geus dicaritakeun ku Abah Sura ku manehna rek dijalankeun nya. Tina bakaning hayanya tina bakating hayang ngubaran nu jadi anaknya eta Nyi Ikoh. Pamirsa sadayana, saminggu ti harita kalawan nyaluuh ka Pak Ehon kokolot lembur Cicapar anu dijejeuhkeun ku Asmita. Unan geus beres nanyaan Nyi Ikoh ngan soal kawinna ke bae cenah dek nanyakeun heula ka Bahsura pikeun ngitung waktu anu mustari. Satadina mah waktu Pak Ehon pok cacarita anu maksudna nanyaan Nyi Ikoh teh keur unan meh bae diusir ku pasar bini teh tina ngarasa dihina dicacampah. Aya jelema andar-andar kokoro nyosok mararatrosa make hayang ka anakna anu ceuk lahir mah lir ibarat bonteng ngalawan kadu. Tapi barang ras pasar bini inget kana pepatah Bahsura yen mun engke aya nu nanyaan teu ditarima cenah anakna bakal jadi parawan jomblo seumur hirup moal aya lalaki anu daekeun. Tah ku kituna sanajan pasar bini bari jeung ngarasa dihina tapi teu wani ari nolak mah sabab ngarasa ku naon maksudna teh ngarasa paur ku mamalana engke. Waktu dibadamikeun jeung anak pamajikanana mimitina mah Bu Ijah nyaeta indungna Nyi Ikoh mani bebeukis majarkeun teh cenah mah nya pantar urang kudu minantuan ka bangsa si Unan tukang areng. Tapi barang ku pasar bini disebutkeun tibatan dikawinkeun ku bangsa bebegig model Jang Lesmana sarta diasongkeun pepatahna Bahsura. Bu Ijah make muringi segala sieun nyaan anakna baris teu payu ka lalaki saumur-umur. Kumaha tah Nyai? Kiraku asana teh ari kudu menangkeun si Unan mah. Ceuk Bu Ijah ongkoh nanya ka anaknya. Ongkoh ngendalkeun ka teu panujuanana. Alim atuh, Ma. Abah, ari abdi kedah janten parawan jomblo mah. Walau Nyi Ikoh bari lawa-lawe setengah ceurik sarta bluk nyuuh kana lahunan indungna. Nya urang tarima bae atuh gampang geus dilaksanakeun mah kajeun kawin sore pegat isuk ceuk paribasana ieu mah hitung-hitung pamuka lawang bae keun sugan ka hareup meunangkeun anu bener. Pasar bini ngageuri nyaritana oge bari rambai ku Cipanon kitu teh mah atuh da ngarasa watir kudu jadi anaknya. Nya kitu atuh nya geulis wayahna da geus jadi milik urang. Bu Ijah bari curucut Cipanon sarta ngusapan sirah Nyi Ikoh anu keur nyuuh geus aya ka cindekan kitu mah kojengkang pasar bini kaluar deui kalawan berat pisan nyaritana teh da puguh pasalia jeung hatena paralak bae mere jawaban panglamar Unan teh ditarima. Eta mah Unan ngadenge kitu teh pamirsa katampana ku Unan mah mani matak lungleng asa dina alam pangimpian. Kurang-kurangna bisa nahan mah matak ngaglepek kapiuhan hareupeun pimitoheunana bakating ku bungah-bungahna. Kabayang mah pamirsa ngalamar anu dipikahayang mungguh cek batur yang cek sasa oge mungguh di langit ke bumi gitu ibaratna teh jauhna tapi bisa kalaksanakeun bisa diteka tarima bungahna kumaha gitu tah.
Hang lajeng pamiasa. Sanggeus beres aras urusna sakumaha tari paranti nu kungsi lila sararea. Sararea amitan ka pribumi kalawan kabeh oge teu luput tina rasa kasugemaan. Paehon ngarasa bunga dumeh hasil gawena teu mubazir. Asana bet hipu naker geuningan pasar bini teh sulaya tina panyangka. Puguh manehna mah sama sakali teu mantra-mantra acan nyahueun kana rusiahna pangna pasar bini ngadadak jadi jalma anu uduh. Da biasana mah tong boro anakna dalah sakalian aya nu menta daun sampo oge ti kebona da kumed naker eta teh boro-boro kana mere. Kudu we aya heula gawe malah kungsi dipentaan munding ku Mang Ipin tini Mang Mere ngadon ngajak kelut. Ya atuh munding dipenta gegabah. Atuh Asmita teu kurang-kurang ngarasa bunga sasatna siasatna teu nyoledat. Komo unan mah anu ngabadanan lempang teh asa nincak asa henteu digandeng ku Asmita anu tatadina seuli leutik nyikik bari ditungkup sieun kabireungeuh ku panonna Paehon anu ngagedik hareupeunana anu teu beda we ti pamanggul pupuh bebanteng nagara titindih jurit Tatalang Yuda jenderal nu karek mulang ti pangperangan kalawan mawa kaunggulan. Dina hiji poe Asmita keur ngaso ngareureuhkeun kacape tas nutuhan dahan kai piarengeun. Tukangeunana leuweung geledegan anu langka kasaba ku manusa. Palebah puncakna ngebul kawah Talaga Bodas. Ret deui manehna kalebah saung paranti tunggu sarta ngiuhan tina panasna sinar panon poe jeung hujan ngadadak beteungna ngusial menta eusi disada meuni kukurubukan. Ras Asmita inget kanu jadi bapana manehna teu waleh panasaran di mana ayana mun maot hayang nyaho pajaratanana mun dipindahkeun hayang nyaho tempatna. Ras deui manehna inget ka pamajikanana Nyi Esih kelanjangna teh nya kelanjangna mah mani diparebutkeun sanajan lain anak jalma aya oge tapi wanda jeung rupa mah taya nu nanding bentangna cicapar we. Tapi ayeuna sanggeus jadi pamajikanana najan ari gulat kagelisana mah can leungit tapi milik bukti warugana kacida rudina. Komo ayeuna mah sasat keur ditinggalkeun di imah tungguan ku indung beurang ngadago-dago brolna utun inji. Kayanana palebah dinya kacida pisan sepi jemplingna. Tapi najan kitu ari hawa mah kacida segerna. Angin ngadalingding ngagebran awak Asmita anu bobolokot ku kesang. Geus digawe. Pamanangan kalebak kacida endahna. Lebah suku gunung katempo hejo ku tatangkalan leutik. Jung Asmita cengkat tina diukna. Maksudna mah rek kasaung ngorehan bebeuleumeunana. Dumeh tadi muboy sampe. Bari ngaguar-guar durukeun teh panonna mah teu waleh we cingeus ngarep-ngarep unan sugan we aya datang. Ret manehna kalebah leuweung nu ngabadeg hareupeunana. Kai-kai geus jaranggotan. Lain satangkep dua tangkep deui gedena kawantu kai leuweung tutupan. Sadaretan siga aya nu ngajuringkang lebah dapurna dan tina lebah dapuran saliara. Tapi sanggeus disidik-sidik bisi unan jalan kadinya nah teu jol bae.
Tuluy Asmita gegerewan nyalukan unan lebeng taya anu nembalan. Yung maneh nangtung tah tisasa di hatena ngarasa seber lantaran tetenjoana tadi sidik aya nu ngajuringkang siga aya nu make sarung belang. Sugan teh unan tapi disidik-sidik lain da digere-gere oge teu nembalan. Kukituna gap Asmita kana bedogna kop kana beberna nu digantelkeun peso balati bisi aya naon-naon nu teu dipikaharep. Bakuna mah bisi aya jelema nu rek hianat da ari ku sato leuweung mah Asmita teh teu boga rasa sieun dalah kumaha oge lantaran tara aya nu ngulampreng ka lebah dinya. Barang bijil di saungna bari ngajingjing bedog na ana jolela teh pecang luncat ka gigireun saungna lumpatna meuni putat petot kawas nu manggih ka sieun. Si bedol teh geuning pecang, ceuk Asmita satengah ngomong sorangan bari panonna teu waleh lurateret ka palebah rungkun-rungkun. Sabot manehna keur lenga-lengo kabeh tonggoh nu lumayan rada paroek ku tetangkalan nu jaranggotan. Na ana gaur teh ti jauhna kadenge maung sancang gagauran. Si horeng meureun tadi teh ngudag-ngudag pecang. Atuh Asmita teu kira-kira we reuasna geuat manehna lumpat kanu rada negrak. Sieun kabongohan. Heug weh ditekuk maung hatena teh, heug weh diteguk maung. Hatena teu waleh deg-degan, make inget kana pipaeheun sagala. Rusras ka pamajikanana anu keur bureyeung bulan alaeun. Ngan rek lumpat ka mana? Da sasat pibahayaeun geus nyantong anu dek ngarah pati. Be, cilaka yeuh. Geurentes hate Asmita. Tapi ras inget kana jangjawokan anu pernah diajarkeun ka manehna. Cenah, lamun papanggih jeung maung di leuweung, bacakeun eta jangjawokan. Ngan bae, kakara oge inget sapotong eta jangjawokan. Maung sancang teh geus kaburu nyeredeg manten, geus aya di hareupeunana. Katingalina sigana eta maung teh kacidal lapadeunana. Bari gegauran terus merong ka Asmita, bari nyamperkeun lalaunan. Sedang sungutna nyengir. Eta maung nemongkeun sihungna nu rangeteng, buluna muriding. Suku hareupna nu pinuh ku kuku-kuku anu sareukeut tur panjang. Kukuna nu panjang teh masang ka hareup bari satengah nangtung. Asmita geuwat mundur taki-taki bari lurateret neangan panyumputan. Ret kana batu palagi diukna ari ngalange atuh gajeleng bae ka luhur batu. Tapi maung teh teu ngudag luncat kalakah siga nu ngajak ulin, lempangna launan depang depong. Terus setengah nangtung ngan huntuna bae nu rangeteng teh jeung siga nu kumetap kawas nu kabitaeun ku Asmita. Ti ditu nama meureun nguntup moal ka mana lumpatna ari lain jadi eusi pejitna mah. Gitu meureun pamikiranana si eta maung sancang. Di luhur batu Asmita pasang Allahu Akbar, punten bisa masih kena pilek. Teraskeun di luhur batu Asmita siap-siap siaga masang bedogna di kepeul pageuh. Barang maung nepi ka handapeun batu ngan gaur bae disada. Atuh Asmita mani wer-weran kiih. Tapi ayeuna mah manehna nekad. Paeh hirupna nya dina poe ieu pisan. Paeh mangga gitu. Pasrah sumrah. Sanggeus gagauran maung ngarontok ka Asmita. Tapi ku Asmita geuwat disabet ku bedog sababaraha kali ngan teu beunang. Barang rada luhur ngaronjangna Asmita rada ngarendeg bari nyabetkeun bedogna atuh ngan bet suku hareup palebah ugel kasabet.
gaur eta mau rada ngejat sidik lebah pigeulangnya pigeulangna ngaplek atuh maung beuki ambek ayeuna mah sabot maung ngejentul pedah suku kencana setengah sapat Asmita inget kana waragahan kana naon papatahan bapana pangwarah bapana mangsa hapi dina ulin main po kagambarkeun dina ingetanana kumaha cara nyerang jeung nangkis anu hatena rada tegar oge malahan pok manehna nyarita sorangan sih doakeun akang sing salamet duh abah disuhunkeun pidoana duh Gusti mugi abdi disalametkeun tina bahaya sabot kitu teu kanyahoan maung teh ngaronjang deui malah ayeuna mah siga anu rek luncat ka luhureun batu Asmita beuki rewas sarta manehna ti soledad kebut wae labuh lagrag Asmita teh maung teh nganjurung kunung Asmita ngagentak hudang deui kawasna itu teh kawasna itu ieu oge mimiti bijil nafsu bari masang kuda-kuda teh Asmita undur-unduran neangan panyingcetan pikeun ngahindarkeun bahaya ngan orok kaya maung teh ayeuna mah beuki wani wae siga nu geus hayang nyelewegeun ka Asmita hayang ngerekep ka Asmita diselewegeun kana beuteungna sekaligus jeleng luncat rek ngerekep Asmita hingcet bari ngarojokkeun bedogna kana lebah beheungna mau ngagaur bari ngarawel bedog tapi Asmita rikat narik deui bedogna bari disabetkeun sakitu heula pamirsa cariyos tiasa kadugikeun mugia aya bahan katampi ku pamirsa sadayana naon-naon anu tos dicarioskeun sakali deui tetep mang nyuhunkeun siapuntenna ti pamirsa sadayana masih keneh ngaos cara ngaosna masih jauh bahasa orang mah terbata-bata nah ngaosna malum mang masih keneh ngajajaran masih keneh diajar tuh karena ieu nyanakeun dongeng mudah-mudahan istilahna mah ku pangrojong ti pamirsa sadayana lambat laun istilahna mang tiasa langkung lancar langkung sae tina nyanakeun ieu dongeng hatur nuhun ka pamirsa sadayana ka palawargi sadayana anu tos ngarojong ka mang oge ka channel mang ieu mugia-muga amal ibadah pamirsa sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.